Jalan itu. Roh, dihirup ya amatnya. Yang boga-boga, teboga-boga. Kebal ini ngejomblo saya 5 tahun mah. Kumaha ya? Seiring berlalu bergulirnya waktu buka rasa. Ya kemana yuk? Ya serame bae unggal poe. Ya mau sama-sama sekali di hiji ge. Emang eta anak buah aing teu bisa diatakan gitu ku aing. Atuh kumaha menang duit aing ari kieu bae mah. Ari anak buah aing teu bisa ka kumaha. Emang tah si Lili teh teu bisa diajak bisnis tah. Bawa-bawa hiji dua maka dia. Sukan menang duit kakabehan. Hari masalah bikang-bikang beban kowe. Liur kayak gitar itu salah bae. Kira pikiran bikang doang juga. Kebal ulin. Senin, Selasa, sampai ke Minggu deui. Bikang nama batur aing nya kesret di batur aing. Nah, jeung aing, ulin jeung aing. Bikang aing resep, mainna resep. Urusan aing sih mah. Bulan tengah kita lagi belum. Cicing aing keur liur. Sekolah nih yo. Geus urusan aing, usah bibir sia tah. Ayo karunya kasih ya. Saya mana ya? Oi. Nah, aing ngomong aing. Nah, nih mus. Karunya kasih kan. Sekali mah ganteng. Emang aing mesti ganteng ieu, mun naon we aing ganteng. Kan katanya geus jomblo dengar. Makanya eta aing berliur tiga mas bintang. Aing masalah duit mah apa duit aing. Yang doang yo. Bikang doang. Karunya aman. Makanya aing aya kasih ge. Pulang kita bajing. Nah, aing bersedih sama main gitar aing goncang-goncang lagi. Jangan kumaha yo. Aing mah tapi kang beunang wae masalah duit mah tenang. 2 juta 3 juta mah warga nyekel kantong. Serius. Aing pernah bohong kan itu lo aing mah. Aing boga aki yo. Akinya bagus tuh. Bagus. Kiraon. Aki motor. Wih, saya goblok biasa aing mah. Gampang itu mah, yang penting kudu duit. Cek aing ge masalah duit mah tanya aing mah. Joseph Naira yo. Atuh ku ada siap duitnya kalau aing tadi. Isukan. 5 juta di kantong aing cekal yo. Oh, isukan main ke. Isukan banyak. Oh. Harus ngomong naon ka aing. Astagfirullah ayo. Itulah wakang gitar. Tukang ngobrol di video masalah eta mah. Siap yuk. Ngobrol dulu kan eta. Kumaha kemarin sih emang bener aya api-api. Ceritain siap mah yo. Satu aing mah aya mah kuari-kuari yang biraan aing tekuat aing bogoja sakan teng eta. Bermasih kan udah mana? Tanggal lembur gimana mah. Beli sop goreng tapi Kang. Amun goreng mah jinon geuning bogohan ngabogohan tanggal cawe ngabogohan bintang goreng. Sama kasih dong yo butuh be kasih kieu ka aing. Aku kan kamari aing mantap ngomong kasih ya mesti dengan janjian maka aing. Masalah duit mah gampang. Ribulan lah jadi jelema goreng ribulan. Aku enggak. Goreng-goreng awat aing cuma. Misalnya bin saya tak percuma berbuat goreng aja. Oke punya yuk. Ada ketemu itu lah. Ngomong kayak masalah duit mah. Oh nges. Ayo. Kata nah. Tuh kuari. Kayak ngerok ulang, sekamu sih ngerok ulang tak. Iya. Aing gajian aing kira anu mah karena pas gajian kemari. Kuari paling jam berapa sore yo? Jam berapa? Kalau kami kamu dah. Jam berapa? Yang penting kita ada benang wae itu. Gampang kalau benang bidang mah. Sudah siun. Saya. Oke lagi. Lu mau? Ayo, kita bisa selesai ya. Wow. Ayo main dukun yo. Ya kemana yuk?
ya serame bae unggal poe ya mau sama-sama sekali di hiji ge emang eta anak buah aing teu bisa diatakeun gitu ku aing atuh kumaha minang duit aing ari kieu bae mah ari anak buah aing teu bisa ka kumaha emang tah si Lili eta teu bisa diajak bisnis dah bawa-bawa hiji dua maka dia sekarang menang duit kekabehan hari masalah bikang-bikang membalik gue Ya kalau lagi mah coba omong. Assalamualaikum. Kasihan apa? Iya tuh sih lah, cuma masih lumayan tak antar aing, mah aja terus cuma Sekarang. duit-duitan kok anjing. Assalamualaikum. Hei, masuk Assalamualaikum Sager ge aja. enak nih enak Ya saya oke. Mau jelema goreng kemauan penyakit nak? tuh kabe jadi mau goreng kudu kumaha ge Tolak orang tadi kayak pernyataan yang naon. geus bari bijakeun Wih, Nah, bener yo. Geus, Yang bener, bener tau terpercaya di kursi dukun yo. Ih, anak mau nak. Coba dia. Apa ya? tapi entar yang ngomong senyaho. Namun pan begitu goreng. Atuh emang kadinya mangen mana? geus Campura ya make ampura. pan kuari mah tujuanna awewe nya Oh, kadinya ke orang. hayang beunang eta awewe Aduh orang jeung batur orang duit beak murah jutaan duit orang ya. Kurang main aing naon sampai ka pulsa. Di kelas 2 SMA sampai ka lulus. Geus lulus ngajeng batur. Ieu Bang. Ih, aji kuari sabogan can gencan eta makana urang minta bantuan ge kaki suka bisa atau masalah duit make tinggal ngomong doang urang. gampang hari masalah duit mah urang mah gampang yang penting tujuannya kan si awewe teh beunang Beunang urang ya urang minta bener legaan. Legaan nyeun urang minta tolong kaki yuk. jadi kayak ku aki yo dibere lain sebutukna sereat kan urang Oh, orang mah nyare atuh. Oh, Sama sudah. kadinya mah geus kudu. Terus jauh loh kan yang Ya Allah, ngomong bener dikalinya mah. Terus kalau kena ki gampang jadi kieu bae engke serangan datang ka imahna oh, amun teu poe Kemis bagus mah malam Kemis karena malam Jumatan lain ki biasa bagus malam Jumat eta. Oh, mending malam Jumat serajeng banget. Oh, bisa lu juga tadinya lah. Ih, di bagiannya. Itu mah sama duaan. Sama aja yo. Aing di luar. Oh, geus bener Itu. sama tahun Pak. ngomong bani mah Oh, coba ta boleh kata bibir ta. Enggak, assalamualaikum. Salam. Tuh kumaki bisa tuh yo. ya kumaha awewe hayang sapengagolan apa kumaha yo Bisa mah apa main nyampuran urang teh kitu ta. oh Orang ngira teh orang kemari, orang uring ya batur urang. Dong eta cewek eta bangun ka batur urang. Emang beungeut mah tegang-tegang amat tapi ada menyon lah seutik beungeut na. si beungeut si budak laki eta Menyon bugrong beureum. coba Oh, aing urang ki sampai bingung na eta. Setiara eta orang bawa ka bikang eta, pernah eta budak dong beungeut asa sagaledeg. Bibir menyon beureum nu asa sagaledeg teh ah. cuma kayak di dalam ku akinya Oh, si budak eta boga naon nya oh bener. jeung si awewe na bisa muka kepatenan Oh, nanti eta kolot mah bener teu kayak seorang urang nyareatan si cewek eta kena bogo mana ripu kena urang lah pak. itu nama urang Orang kan loba duit itu dan mana sombong sih masalah duit orang mah tinggal ngomong doang. awewe anak sasa Tiara. Tiara Yo. aju si budak laki sa Sakman. Sakman Bari yang gerak main sama buk berem bibir menyon sasa geledeng. Bukan nama aja cuma mana. kayaknya Oh. oh jadi kieu eta si awewe eta aya perasaan kesenangan Bener ki. aya dalam eta perasaan kesenangan Rasakin Berhubung. urang suri. si laki itu lain menyon eta mah laki Nah. kasep eta mah budak Oh bener ki. Oh. Orang ini kamari nya pun banget. Menyon sasa dong sasa geledeg tuh. eta da budak Korea aja eta bukna beureum Bener ki. oh eta kasep eta budak cuman eta bisa na
kurang keserangan diberi mantra belum kurang ya. Oh. Udah apal kan? Oh. Coba turutan abdi. Hmm? Turutan Ayo. mantra urang ya. Ayo. Asihan aing Masih naik. si balakatomo. Sebelah ketemu. Siap bogo Siapa gua? aing komo. Eta majong bayaba. Aku situ bajing. Nah, udah lu bisa situ mah. Ih. Tahu dong bayawak asin bayawak tama. Mus pokona mah tuturkeun eta bae. Kata bae. Eta bae. Lain ke bikang nata beunang urang stres. Wah. Salah pamake pan eta mah. Iya, Asina pari. potong sebuah kamu cenah. Cai inum. Wih, nu bener ke. Inum. Serangan ke malam kumis ka ditu. Oh. Salaman belah kumarena. Insyaallah eta budak bikang beunang. Bener ke. Inum guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang gue. Wih, mah minuman rada iya ke. Nu rada menyanan teh ieu mah. Anggeus hari mah nya. Oh. Meski teu meja bahan bikang bahan beunang. Oh, iya amun beunang ieu bikang ieu. Akin ajaran naon ieu ka urang ieu. Geus urang mah gampang yang penting serangan eta bisa kawin di manehna. Oh benernya. Oh. Oh, Gampang masalah duit urang mah. balikan kayaknya. Ayo. Urang minta tolong ke tam sayatinya. Masalahnya atuh tah mah geus. Ngarep mula. Geus mal. Oh, geus biay. Assalamualaikum. Salam. Kebenaran dasar mali pasang sama sekali emang ngata anak buah aing si Lili bagus ngata guna merena anu loba duit be harap mah cocok jadi anak buah aing geus ku ari bapak si Lili bakal diberi duit lebih gede ku aing hari ieu mun dihasil ku aing sugan bae mun nang di tas si Lili pasien